Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng tepang deui sahabat-sahabat sadayana. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bade neraskeun kitab Ihya Ulumuddin. Boh bilih mah sahabat-sahabat sadayana anu kalangkung tiasa ditinggalan deui nya video-video simabdi anu kapengker tingawitan Ihya Ulumuddin mungkodimah hiji juga seterusna. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Jazakumullahu khairan katsironya. Tong hilap di share. Boh bilih mah aya pertarosan diantos komenanana tiasa komen. Mangga urang sami-sami kawitan siapkeun kitabna pulpena. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mangga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila jeung ditaroskeun libadil hukamai kasawareh pirang-pirang ulama li hikmah. Opo ayul asyai utawi endi pirang-pirang perkara. Naon ayul asyai ari naon pirang-pirang perkara takutuni anu sok mimilu ieu asya ka kami ceuk nu naroskeun ka badil hukama naonnya perkara nu sok mimilu ka kami. Qala mangka ngadawuh ieu badil hukama al asya'u ari nu sok mimilu teh eta pirang-pirang perkara alati ida gurikot anu di mana dikerem opo sapina tuka parahu anjeun sabahat mangka ngojay ieu lati maka sarta anjeun yakni ngamaksud itu badul hukama al ilma kana ilmu. Jadi ilmu mah teras mimilunya kanu gaduh ilmu teh gitu. Moal pisah sabai ilmu mah pan pisudur dina qalbu gitu. Wakila jeung dicarioskeun opo aroda ngarepkeun ibadul hukama bigor kisapinati kana kakeremna parahu hilaka badanihi kana ruksak badana itu nu boga ilmu atawa kana ruksak badana itu sail anu naroskeun teh bil mauti ku sabab maut. Ngarepkeun badul hukama kana kakeramna parahu teh nyata ku ruksakna badan ku maot. Jadi ilmu mah tuluy moal maot mangilu maot yani mimilu ka eta jalmi kana eta rohani jalmi anu boga ilmu. Wa qala jeung ngadawuh sapa baduhum sawara ieu badul hukama man saha jalma itakhoda anu ngajadikeun ieu man al hikmata kana kabijaksanaan boh ucapan atau padamelan iksan lu zaman kana kadalina selalu nyepeng kana kabijaksanaan eta jalmi itakhodahu mangka pasti ngajadikeun ka man sapa anasu pirang-pirang manusia imaman kana jadi imam. Hikmah nangis memang kitu upami jalmi nyepeng kana kabijaksanaan ucapan atau padamelan bakal dijadikeun ku manusia jadi imam. Sok sanajan eta man teh alim jadi imam. Wa man jeung sajalma aropa anu uninga ieu man bil hikmati kana ilmu hikmah, ilmu kabijaksanaan. La hadatu mangka pasti ngalirik ka itu man opo al uyunu pirang-pirang soca bil waqari kalawan penghormatan. Wa qala sareng adawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahmatullah ali rahmat Allah iku alaihi muga tetep ka Imam Syafi'i. Saur Imam Syafi'i min sarafil ilmi eta tetep tina sapalih mulyana ilmu anna kulaman ari saraosna saban-saban jalma nusiba anu dinisbatkeun ya ilmu ilaihi ka ieu man
walau pisaiin hakirin jeung sanajan eta dina perkara nu hina pariha mangka bungah itu mah. Jalmi anu dinisbatkeun ilmu ka eta jalmi sok sanajan dina perkara nu hina mangka bungah eta jalmi teh ta eta teh tina sapalih kamuliaan ilmu. Jadi ku ilmu nanya sok sanajan hina ta anu di kanyahokeunna teh jadi ku ilmuna jadi bungah eta jalmi teh gitu. Seperti dokter hewan gitu. Ku doktorna jadi doktorna kana hewan bungah we eta jalmi teh gitu ku aya nanyahona kana eta urang perhewanan teh. Sok sanajan perkara nu hina gitu. Upami disebutkeun hewan jeung jalmi panya hewan hina. Wa man jeung sajama ropa'a anu ilang ya ilmu anhu ti eman hajana mangka prihatin man. Prihatin kaduhung upami jalmi ti gaduh ilmu. Wa qala jeung ngadawu sapa Umaru sayyidina Umar radhiyallahu anhu radhiya muga-muga mikarida sapa Gusti Allah anhu ti sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya ayuhan nasu hei eling-eling manusia alaikum natapi aranjeun kabeh bil ilmi kalawan ilmu. Oma tetepan ku aranjeun kabeh teh kana diri aranjeun kabeh kalawan ilmu nu maksudna mah kudah teras nyuprih ilmu sayyidina Umar. Fa inna lillahi kulantaran sararasna eta tetep ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah ridaan aya solenang ridaan jadi isim ina muahhar nasab. Yuhibuhu anu mika cinta Allah kana ieu rida. Paman mangka sajalma tolaba anu nyuprih yeman baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu rodahu mangka bakal nyolenangan ka itu man sapa Gusti Allah aja maha gagah Allah wajala jeung maha agung Allah biridai ku solenangna Allah. Ya Allah kaduhan solenang anu Allah mika cinta kana eta solenang saja manu nyuprih kana hiji bab tina ilmu Allah bakal maparing solenang atanapi nyolenangan Allah ka eta man ku solenang Allah. Nu maksudna ilmu teh jadi ilmu teh disarupakeun kana solenang Allah dina pada jalmi anu gaduh ilmu bakal diagungkeun bakal dipika cintanya ku Allah. Sabab Allah mika cinta kana eta solenan. Pain adnaba mangka lamun migawe dosa ya si man dan ban kalawan midamel dosa temenan istatabahu mangka becik mangka nyupri tobat ya man ka Allah salah samarotin kalawan 3 pirang-pirang balikan. Li ala yaslubahu supaya yen tah teu ngaleungitkeun ka ieu man ridaahu kana solenangna Allah opo dalika mungkono itu dan ba diupami jamin nu gaduh ilmu migawe dosa mangka kudu tobat ka Allah 3 balikan supaya eta solenang Allah nyata ilmu nu di eta jamin gaduh ilmu teu ngaleungitkeun ta dosana kana eta ilmu teh anu maksudna kana kamuliaan ilmuna supaya teu leungit kamuliaan ilmu ku sabigawe dosa kudu gancang nu gaduh ilmu mah dosa ka Allah 3 balikan upami bidamel hiji dosa. Wa in tatawala jeung sanajan tuluy-tuluy ieu man bihi kaman wa in tatawala jeung sanajan tuluy-tuluy bihi kalawan man opo dalika dan bu itu midamel dosa hatta yamuta sehingga jata maut eta itu man sok sanajan tuluy-tuluy midamel dosa teh eta zaman boga ilmu teh tapi ka maot tuluy we setiap migawe dosa kudu gancang tobat ieu keur anu gaduh ilmu supaya eta kamuliaan ilmu teu leungitnya tina diri eta jalmi. Dari jalmi meda tempat midamel dosa nya tempat kaluluputan gitu. Sadayana kedah tobat. Tai zaman gaduh ilmu mah penting pisan supaya kamuliaan eta ilmu nyata salenang Allah dina dirina teu leungit. Kedah tobat 3 kali malah upami bidamel dosa hiji kedah tobat 3 kali jalmi gaduh ilmu. Wa qala jeung ngadawu sapalah napu Ahnaf Syekh Ahnaf rahimahu muga-muga mika asih ka ieu Ahnaf sapa Gusti Allah.
kadal ulama'u ayakunu arbaban. Kada hampir kada deket sapa ulama'u pirang-pirang ulama iku ayakunu yen ta aya ieu ulama kabeh arbaban eta pirang-pirang pangeran. Terus selesai anak rahimahullah hampir we ulama mah yen ta aya eta jadi pirang-pirang pangeran maksudnya anu ya agung-agung. Wa kullu ijin jeung ari saban-saban kamuliaan lam yutod anu teu dibarengan ieu kullu ijin bi ilmin ku ilmu paila dilin mangka eta tetep kana kahinaan masiruhu ari tempat balikna itu kullu ijin. Di saban-saban kamuliaan lamun teu dibarengan ku ilmuna maksudna nya mangka kana kahinaan eta tempat balikna. Akhirna bakal hina lamun ayeuna lamun kamuliaan teu dibarengan ku ilmu. Maksudna teu keahlian atawa perkara urang midamel lain ka teu aya keahlian berarti kana kahinaan eta tempat balikna. Wa qala jeung ngadawu sapa Salim bin Abil Ja'di. Salim anu janten putra pameget Nabi Ja'd. Saur Salim istaroni geus meuli ka abdi sapa maulaya dunungan abdi. Saur Salim geus meuli ka kami teh dunungan abdi bisara simiati dirhamin ku 300 dirham. Wa takoni jeung ngamerdekakeun ieu maulaya ka abdi. Dunungan abdi teh meuli ka abdi 300 dirham. Jeung ngamerdekakeun ta dunungan abdi teh ka abdi teh. Tages merdeka Salim bin Abi Ja'd pakultu mangka nyarios kami cek Salim bi ayyi syai'in kunaonnya perkara kana naon perkara ataripu eta bade migawe abdi atau kana naon perkara abdi migawe naonnya kami itu geus merdeka teh saur Salim. Pahtarobtu mangka tuluy migawe abdi bil ilmi kalawan nyupurih ilmu. Tuluy kami teh boga pamakiran nyupurih ilmu we tuluy. Satos merdeka teh tah Salim teh. Saur Salim pama tamat mangkat teu sampurna lika kami opo sanatun sataun hatta atani sehingga yen datang ka kami sopo Amirul Madinati pemerintah tanah Madinah. Amir tanah Madinah. Jairon tingkah nan wijarah palam adin mangkat tengidinan kami lahu ka itu amir. Jairon tingkahna bade jarah palam adin mangkat tengidinan kami lahu ka itu Amirul Madinah. Ieu teh ngabuktikeun kana mulyana ilmu. Jadi Salim satos merdeka bingung rek migawe naon tuluy we milih kana nyupurih ilmu. Tarasa nyupurih ilmu tah tekung sisa tahun Amirul Madinah pimpinan tanah Madinah hoyong jarah taka Salim tanya kumuliana ilmu teh tapi eta Salim tengidinan karena jarahna eta Amir maksudna panginten ieu Salim teh nyanak ilmu kaapikan teh gitu tanapi insan bisi insan mampu ayeuna gaul ejeng Amir gitu. Meh pan eukeur dalam rangka nyupurih ilmu teh gitu. Sakurang-kurangna ngahiji jeung Amir pemerintah upami urang can dina ilmu kurang masaki, kurang paham dina ilmu paur cilaka gitu. Wa qala jeung ngadawu sapa Zubair bin Abi Bakrin anu janten putra pameget Nabi Bakar. Saur Sai Jubair kataba nyuratan ilaya ka kami sopo abi bapa kami bil Iraqi nu tetep di tanah Irak. Jadi suratan kuramana teh nyata ku Abi Bakar. Jubair tadi suratan. Eusi surat alaika bil ilmi. Eusi surat alaika nah tapi anjeun bil ilmi kalawan nyupurih ilmu. Omat anjeun ilmu nyupurih ilmu. Nah, saguramana teh tah nah surat teh ka Jubair. Fa inaka mangka saresna anjeun
inip takor tak lamun butuh anjeun, lamun pakir anjeun, kana mangka aya ieu ilmu laka kanggo anjeun malan eta jadi harta. Sabab lamun anjeun pakir cekraman dina surat mangka aya eta ilmu, mangka aya ilmu ka anjeun jadi harta. Maksudna sanes jadi pasijaannya ilmu kana urang disuprihkeun kana harta sanes. Nu maksudna hikmah tina urang boga ilmu teh lamun pakir pasti bakal jadi harta nu maksudna. Bakal jadi nyugihkeun. Eta mah suatu hikmah barokah, teu perlu diseja. Wa ini stagna eta jeung lamun sugih anjeun kana mangka aya ieu ilmu laka ka anjeun jamalan eta jadi kaindahan, jadi kaginingan. Jeung lamun sugih anjeun mangka aya ilmu teh ka anjeun jadi kaginingan, jadi kaindahan. Keur mah ayeuna seueur ilmu sugih. Wahukia jeung dihikayatkeun apa dalika itu kaul Said Jubair. Biwasaya Luqman dina pirang-pirang wasiat Said Luqman libnihi kamurang kalih pamegetna ieu Said Luqman. Qala ngadawuh ieu Said Luqman, saur Said Luqman. Ya bunaya, hei budak ama, jalis kudu ngarencangan salik anjeun al ulama ka pirang-pirang ulama. Eta nu maksudna naon? Nyupri ilmu teh. Wasiat Said Luqman nyaeta Said Luqman teh ahli hikmah, ahli bijaksana, malah dugi ka ditutur ku Allah pandina Al-Qur'an aya surat Luqmannya itu nuduhkeun kana kasolehanana Said Luqman. Ahli hikmah Said Luqman. Wasiat Said Luqman kamurang kali pamegetna, hei budak ama, jalis kudu ngarencangan salik anjeun ka pirang-pirang ulama. Nu maksudna kudu nyuprih ilmu. Wajahimhum jeung kudu kukumpulan anjeun ka ieu ulama. Kudu ngadeuketan anjeun ka ulama. Biruk batai ka ku dua dengkul anjeun. Anu maksudna kedah caket ka ulama. Sabanding kurang nyuprih ilmu oge ka ulama eta kudu caket. Bainallaha kulantaran mangka sarasna Gusti Allah subhanahu wa suci Allah iku yuhyi bakal ngahirupkeun Allah al-quluba kana pirang-pirang hate binuril hikmati kalawan cahaya hikmah. Di cahaya hikmah cahaya kabijaksanaan anu aya dina qalbu alim. Lamun urang deukeut jeung eta alim atau urang nyuplih ilmu ka eta alim jeung deukeut jeung eta alim, hati urang bakal kacaangan ku nur hikmahna eta alim teh. Kama seperti perkara yuhyi anu geus ngahirupkeun Allah. Yuhyi teh ngahirupkeunnya. Yuhyi mangka bakal ngahirupkeun Allah al-quluba kana pirang-pirang hate binu hikmati ku cahaya hikmah. Nu maksudna bisa-bisa eta jami anu nyuplih ilmu ka ulama anu bijaksana ahli hikmah atawa caket jeung eta ulama, bisa-bisa hate urang oge bakal hirup. Maksudna hirup eling selalu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Ku cahaya hikmah nu aya dina qalbuna alim teh. Kama sababna gitu. Kama seperti perkara yuhyi anu geus ngahirupkeun Allah al-ardo kana tanah biwawa bili samai ku hujan ageng ti langit. Sabab hujan anu urang ageng ti langit, hujan lebat ti langit turun ka bumi pan hirup bumi teh nya nu tadina urang gersang. Jadi subur jadi hirup tanah teh. Tah teh urang ge kitu. Kacaangan ku hikmah. Upami eta urang sadayana teras nyuprih ilmu jeung urang caket jeung ulama. Wa qala jeung ngadawuh sapa badul hukamai sawareh pirang-pirang ulama hikmah. Idama tadi mana maut sapa al alimu zaman nu berilmu bakahu mangka nangis. Mangka nganangisan kaya alim sapa wal khutu lauk bil ma'in wa dina cai wa tairu jeung manuk bil hawain wa dina awang-awang. Jadi mana maut alim lauk nu aya di cai, manuk nu aya dina awang-awang ceurignya. Bayana prihatin.
ai maot alim panjang ilmu na ngiring teu aya wayab kidu jeung ilang opo wajuhu datna ieu alim walayun sajeng moal dipohokeun opo dikruhu dituturna itu alim mah upami maot teh pan ilang datna mah dikubur ngan moal dipohokeun pan ditutur namanya namina kisahna gitunya sejarahna biografina termasuk ieu nya Syekhuna Imam Ghazali teras we pan ditutur sok sanajan geus ribuan tahunnya 1000 tahun gitu waqala jeung ngadawuh sapa Juhri rahimahu muga-muga mika asih kaya Juhri sabul gusallah al ilmu ari ilmu dakarun eta kalalakian disaur Juhri ilmu teh kalalakian kajantanan wala yuhibuhu jeung henteu mika cinta kana ilmu ila dzakaranu rijali angin opo sifat kajantanan ti pirang-pirang pamegat sifat kajantanan ti pirang-pirang lalaki nu maksudna lamun bener ngaku lalaki omat supre ilmu tuluy nyupre ilmu gitu. Ilmu mananya nyupre ilmu teh batasna teras urang nyupre ilmu sabab ilmu teh suatu ciri kajantanan sifat kalalakian padilatu ta'alumi ari ieu eta mertelakeun kautamaan naos Allahu a'lam al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin alhamdulillahirabbil alamin